sakali deui lauk bangke lagi halal eta mah bangke lauk mana bae laut ablag-ablagan atawa empang tetap halal atawa wahangan sawah sumur solokan pokoknya nu ngaran lauk cai halal bangke nah tuh ngomong lauk halal masya Allah ulah ragu-ragu deh wa tahillu maitatus samak nu jadi masalah kuari urusanana lamun dileg-leg ata-ata halal nu jadi masalah lain masalah leg-leganana aya najisat lauk parai lauk teri pasti aya taiya najis kan ngaran-ngaran tai gitu kene betik betok pasti aya taian boncel gabus aya taian komo segala kakap segala lauk totongkol segala lauk bandeng lauk berbagai-bagai lauk pasti kan aya taian ieu mun urang manggih lauk kakap haju ku urang langsung dileg-leg bae masalah lauk mah makan halal tai jadi masalah tai na ai beuki bah isana ka tai lauk masalah ngan tetap haram najis wari di kulon makan sok disebut bandeng kulon atau bandeng Bandung eta kan di TM di NT peda termasuk di NT berikut tai-tai pindang Bandung pindang kulon pindang berbagai pindang Jawa di TM ya jeung tai-tai nah ieu permasalahanana taina urang asin godog jeung taina aju caina nah hiji ka dinya poekeun jual beli kurang dahar taina jadi masalah lamun teh mah diturihan heula hiji-hiji mah aju diasin eta mah jelas halal ieu taina tan taina jadi haram usul baheula teh ka para kiai waktu kiai mah ka urusan tai mah sepakat haram kabeh seluruh kiai di kulon di wetan kabeh haram soal tai lauk tetep najis Nih lauk jadi permasalahan pindang bandeng pindang kulon termasuk asin lauk asin nah kulantaran ribut zaman Syekh Nawawi Tanara maka Syekh Nawawi ngabahas tentang tai lauk Syekh Nawawi lamun urang manggih lauk di jalan laukna teri laukna gitu nus kosteri teh tadi naon parai hiji deui naon hiji deui sarua ka parai cecere hiji deui naon tah duh kos kitu keneh kan aya 3 rupa tah jeler barodok sih kan beda sungut-sungut dah doang nah, kan ai parai mah kos bandeng tuh kan ai jeler mah mancung kan tuh beda eta keneh kan beda sungut
cek Nawawi urang boga parai urang boga teri setengah kilo aju ku urang dicokotan cedek-ceknya tadi bersihan naona taing na hiji-hiji dek dahar jam 10 bisa jam 12 itu Nawawi bari lalagaan ge iya komaya tamu urang dek nyuguhan tamu laukna lauk teri aju ku urang dibersihan heula sedengkeun ieu geus kadele ku urang tamu teh pias jasa beungeut berarti kan lapar jana teh aju urang ngabersihan teri hiji-hiji nah ieu deuk digarepan disuguhkeun 5 doang mapan mah nya teringan 5 wari makan kudu 1 kilo atau setengah kilo dibersihan hiji mulai ngabersihan jam 10 eureun dohor tinggal cak tamu bae wassalamualaikum warahmatullahi jadi kesimpulan anak lauk letik mah teu kudu dibersihan kecuali gede urang boga gabus gede bersihan lele gede bersihan tah lamun leutik teh kudu cek saya dek di dahar atah atau ada biasa mangga bae masalah wah putus be masalah tinggal ukuran gede jeung leutikna teh sagede kumaha mantak lamun ngasin lauk gabus mah dibelahan kan tinggal nu leutik jeung gede ukuran leutikna sakumaha ribut deui kiai-kiai teh ukuran leutik jeung gedena teh ribut akhirna nanya deui ka Syekh Nawawi babari cenah ukuran leutik jeung gede mah mahitah teu disungut lamun nu mahi disungut leutik kajen kumaha ge asal ulah sungut eta pada sia mah sungut sungut normal bae mah kalau teu mahi disungut eta gede karana kara kaharti mantak aya betekna lau kila masyu suwari samak birawsihi halal wa ufian rasil usri tatabuhi lamun di dahar lauk letik meunang ngagoreng berikut taina hala wa ufian rasil dihampura ina taina elatna li usri tatabuhi lantaran hese angel sulit mersihanana lauk letik ukuran letik jeung gedena ukuran asup jeung henteuna kana sungut geus wa amma kibaru fala yajuz ukur raus mah lamun lauk gede di dahar berikut jeung taina haram ge taina sakali deui halal berikut taina lauk letik haram berikut taina lauk gede ukuran gede jeung leutikna kama qala syekhuna cak Syekh Nawawi gede jeung leutik ukuran asup jeung henteuna kana bahap masyaallah babarias ku ahli nama Gusti Allah ngagung mantak nah kuari lauk asin leutik jeung kitu tai-taina halal lauk asin gede jeung taina haram tinggal kitu bae